urang lamun ngayakeun atraksi-atraksi karak kajahoan gede na agama. Kamari mararendem bae dihina Al-Qur'anul Karim, saha si kiai anu teu nyeri, saha si ustad anu teu nyeri, saha si santri anu teu nyeri, saha si jelema anu beragama Islam, ieu Qur'anna dicaci maki. Berangkat tanpa aya panitah, disangkana ku polisi ku sebagian pemerintah aya panitah dibere duit, tidak ada. Berangkat na ieu terpanggil kunaon ku iman. Berangkat ke Jakarta emang anu diberi duit. Tadi ditanyaan barangkali kasih mana aya malah berkorban panggilan iman. Jadi ulah dianggap tenang-tenang di Indonesia asal dicaci maki. Boro-boro Al-Qur'an kiaina bae dihinakeun perang. Kiaina dihinakeun perang eta mah lain Qur'an. Kiai mah kadang-kadang kan ngabohong kiai mah kadang-kadang. Tapi perang bae. Namun kiai geus hebat atau tetep baik bawa Al-Qur'an mah komonya cinabi di Indonesia lamun aya nu lihat cinabi Kangjeng Nabi Muhammad nu pangheulana perang anu boga hutang berangkat ulah mikiran naon geus pokona mah urang mah kuari mah pae selesai naon hutang. Di Indonesia emang kumaha gitu muludan terus bae rajaban terus bae iman geus aya. Ketika Al-Qur'an dicaci maki, berangkat ka jeung deui kumaha ge. Nini aki-aki, nu paeh teh kapan aki-aki eta mah nu teu wajar demo, panggilan perang. Panggilanana ge geus lain panggilan demo, perang dak, nya perangnya henteu sebenarnya mah. Aju di ditu lagi nyawa boga kekebalan aja henteu, penting berangkat we geus kitu. Eta teh panggilan iman mah kos kitu hese. Ulah coba-coba di Indonesia. Ulah coba ge. Hinakeun deui Al-Qur'an, bejad usianana. Eta teh kudu aya naon asal dihinakeun berangkat sorangan. Make mobil nu bensinan sorangan, make calanan teu dipakean ku batur sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Nah, lamun urang ngadenge ti Tasikmalaya ti Ciamis, lah lempang. Atuh sabenerna mah ti Pandeglang ti Serang, lempang lobangan teu diberitakeun bae deukeut. Atuh komo di dieu mah di Tangerang dulu lempang ka Jakarta atuh ambalaya. Dan nggak hiji nudek dagang, nudek demo nggak hiji perang. Nu mantap untuk pakai banderanya nama. Itu diberitakan Tasikmalaya. Nu jelas panggilan iman mah hese kajian kumaha ge. Nah, lamun geus panggilan iman, bos. Kos ieu kuari ngaji. Emang ngaji teu berkorban, duit berkorban, segala. Pokona mah aya nu balikna ge berkorban, meuli baju deui. Eta kan ngaranna berkorban eta. Aya nu mere duit eueuh aya nu nyita panggilan iman resep sugan bae cek nyana aing paeh di pangajian bobo wara rela jasa berarti eta rela jasa. Nah nyanda Allah babarengan jeung para mukminin. Ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japaeh ge bareng jeung Allah. Diharepan ku orang polisi sapira polisi sarua jeung ngaharepan kutil cek walimah eueuh naonan sok jeung saha deui Tito lawan Tito saha deui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia. Kasieun ta contohna eta Habib Rizik kasieun jajar paeh aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah geus pokona beres geus urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya keneh nu sejen gegara ragah can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu Jeh, urang ulah nanaon kamari ieu urang di zaman kitu peperangan Belanda. Urang teh gagah teh ku perang.
Bisa hebatnya Indonesia teh kudu perang lawan Belanda, melawan Inggris, melawan Cina dengan berbagai cara. Perang. Kabelah dina terus keenakan karena merdeka diisi dengan keterlenaan dunia. Kuari diinjak-injak deui urang. Perpolitikan batur nu ngendalikeun, perekonomian batur nu ngendalikeun. Kuari mah Indomaret, Alfamart geus datang ka hareupeun imah urang ka lembur-lembur. Geus didominasi kunyana. Persatu barangna untuk kepentingan Yahudi, untuk kepentingan Nasrani. Urang nu belanjana. Selalu demikian dan selalu demikian. Nu boroga pabriknya rana kabeh. Perekonomian nyana anu ngadominasi. Budaya gitu kan. Islam hanya dibicarakan. Atuh kekuatan. Jeung Ahok. Kabeh sumuhun dauh. Ngangkat ke Ahok. Tetapi maha kawasa Allah nyiptakeun Habib Rizik jangpi lawaneunana drek melalui Habib Rizik kadeuleu ku urang sinar Islam katembong ku urang mah ulah deuleu politik da heulanan perangna gagahna bari katembong jelema di mana-mana sahanu ngondangan atuh hayang ka Jakarta kabeh sahanu atuh jadi tahanan polsek nahanan unggal kecamatan capeun jana. Jangan. Bahkan aya anu dijanjikan kalau di kecamatan itu tidak ada yang berangkat naik pangkat. Coba eta teu kira-kira kapan. Tetapi jelema ngoloson. Berangkat teu dideuleu. Nang sahanita jadi larang ku polisi, berangkat kabeh sakitu ke dilarangan tapi piluh Jakarta. Gerak Allah. Encan perang. Urang geus semangat bae masyaallah jah ieu aya anu aya benggerak nama kabeh aja lamun diperangkeun atuh urang Indonesia mah boro-boro eta awewe ge diperangkeun ku jangan pokona neng tenang neng masih kena aya kakak tenang neng padahal leutik mah kunyin lawanna sakitu gede da tenang wae cenah paeh geus demi neng budak eta kanggilan ka awewe geus kos itu atuh komo ka agama di Indonesia mah. Jehe parangsana. Asal nyaan nu ngagerakeunana ulah puluya peleye. Teruji kadeuleus 1 kali, 2 kali, 3 kali. Eta kurang doakeun mudah-mudahan Habib Lutfi panjang umur. Mudah-mudahan Habib Rizik panjang umur. Para habaib anu bebeneran dibere panjang umur. Kiai-kiai anu bebeneran berjuang diberi panjang umur anu teu bebeneran mudah-mudahan dibalikeun hatena supaya bebeneran nyaho eta tinggal ngadoa bae urang teh siap Indonesia sangat siap lawan diperangkeun teh sangat siap sebab naon nu ngadahar paku geus loba golok di kieu-kieu rarompang golokna panah kunyana dikitu-kitukeun hiber sorangan nyo bener nyaho teu Indonesia buar kamonesanana puara jasa aya Jawara ti Madura huluna dipotong kunyana sorangan kisah ditempelkeun deui berarti aing mah anti paeh sakieuna sieun RRC ge boy mah teu paeh-paeh encan Banten meng pelehe weh kikituan nu muncul greget ja aing mah cenah Jawara ulah ge greget atuh cenah lain kiai pan aing mah lain Jawara kiai sieun teh ulah nanya aing tuh di Banten eueuh dongengna nu ka Jakarta maksudna eueuh kadenge kumaha kadar itu mah kadar itu loba tembakan emang dari tembakan kudu sniper tembak sniper malelengsong ulah dikira Habib Rizik tembak set belok aya deui kiai di Banten tembak set kena tapi teu paeh
Tapi teu bae begitu kena, naon ieu? Atel amat cek hebat kan. Nah, dianggap atel ku nyana, dibalikeun deui ka ditu teh kena leungeunna. Polisi kena leungeunna. Kurang Banten. Ulah dikira eta gan teu dipublikeun. Begitu kena ka ditu teh cekel ku nyana. Naon ieu? Dikieu-kieu ku nyana teh. Ya, sia balik deui ka dikadu bogana. Kena polisi. Ngan teu dipublikeun mah. Bang orang Banten kumaha lalagaan sia jeung aing. Nah, ya kos gituan orang Banten teh. Sakitu ge ku aing can diundang Gunung Karang. Aya orai sia di ditu. Aya angin dia di ditu. Ujian aing teu kudu perang. Ngandalkeun angin Gunung Karang kemudian malodar dia. Tah. Ieu di Indonesia asal dilarang dakwah deleukeun kiamat ujianna di Indonesia. Ulah disangka kuari teh ulah diasur-asur lantaran keur menunggu mun cara keur lapar asal diasur-asur atau geus membabi buta ujianana. Naon eta cenah kiai sabilillah lain hutang ambalaya. Geus ira perang emang udan teu kabayar ku aing mending perang cek cenah teh. Lah negara kos kieu pan siapa aja kos gitu atuh menang moal gajar ulah nyarita ganjaran kieu lah pokona mah parima asal beres utang beres siapa kitu. Tah tinggal aya pamimpin perang geus masyaallah diuji kamari ku Habib Rizik hejaho eueuh dibayar jelema ngaluarkeun duit sorangan sanajan suuzon dari pihak-pihak lain bahwa ia ada pembayaran teu nyahoon jana pugu korban gawehan hayo ongkos sagala rupa wah ka buras-buras aya nu untung di buras. Masyaallah kan. Bahkan nyana ngarep-ngarep iraha demo deui. Maksudna naon mangaji demo? Geus pokona kula mah demo naon teh depan penting mah 2 karung bae. Sia teh mah kitu deh heran. Teu nyaho motif nanya mah. Nah, ieu kakarak awalan. Lamun geus naon kitu ada sabilillah. Indonesia mah asal dihudangkeun bae perang. Luhur agama lamun menang eleh surga. Nah emang aing tilok salat kiai nu tilok salat ge lamun urang terbunuh di medan laga surga dilalaga ku kiai na surga lah geus aing mah geus pokona oke ngadahar ekstasi lah kiai cek jalan teh abe serem sia udah perang ngadahar ekstasi goblok loba jasa digigireun imah cek jalan teh ekstasi mah lulu segala sabu-sabu kook teh dimangpaatkeun mending pake perang. Itu kiai na ondo deh, geus hakanan ku sia. Perang maju. Campur-campur di Indonesia. Nah, Indonesia Jawa Timur Islam na pohara. Jawa Tengah Islam na pohara. Jawa Barat Masya Allah Karim. Ulah-ulah aya naon? Aya kamari urang Purwakarta teh anu nyana ngadengungkeun soal suara Islam kajajaden. Islam naon karang? Kajajaden teh. Ih, siapa kayawe? Bukan nyaho, cicing. Naon? Sunda Wiwitan. Samburaut. Tuh, kakarak siapa? Geus bere bae ku aing, bener-bener aing. Samburaut, Samburasun. Siapa tuh menang teu ditoseran, asal ditoseran bae haju bae. Kos main poli bae kudu aya toser siapa. Nah, iya. Kos kitu bae ge asal ditoel mun kiai na bae kamari teu nara politik mah. Lamun kamari kan geus toel, serang. Oh, atuh jeung beak Purwakarta aja. Ngan kiai ka politik teh urusanna. Lamun geus kadeuleu urusan agama. Pangeulana anu endek mawa pedang ka ditu nu tilok salat. Izinan cenah kira kula kiai cenah asal diizinan bae ku kiai. Sia sok salat tilok kula mah. Sakalian. Di Indonesia puara jasa. Masyaallah Karim. Nah, ieu ulah coba-coba. Komo Banten mah. Banten kadeuleuna ge kadeuleuna kulo limis becara ricing mancing. Yo, lamun geus toel. Agama dihina. Mana nu ngahinana? Toh. Kumaha emang jaing mah teu nyaho. Emang daria nyaho gitu. Atuh makan ulah mancing bae. Atuh mancing ge aing mah teu nyaho lamun nyaho mah. Awas jingkir sia aing sorangan Banten tah. Nyaho eleh nyaho menang.
Ji asal ditoel bae kumaha gitu Banten. Siap. Naon ieu nu diajurkeun? Teu nyaona naon renganan. Datang-datang naon nu diajurkeun bae. Orang Banten mah politik teh organisasi teh diajak gelut atuh siap cenah mah. Ye Banten parangsana. Tinggal aya pemimpinna nu bener. Masyaallah karim Indonesia. Didaharti tetep bae menunggu agama dilecehkeun awas. Engke bakal luhur agama teh li zuhuril muslimin persaingan ketat anu luar biasa berbagai negara tapi teu pernah surut dakwah Islam mah. Di zaman Pak Harto kurang kumaha urang dipersempit ketika aya dakwah kudu laporan heula ka Kapolsek lantaran besi ngahinakeun pemerintah besi nyacina pemerintah tapi tetap bae kiai makin menjadi-jadi. Sakedeung lapor jana ka Kapolsek kadituna tidak usah. Cak kiai sepakat kabeh. Kita dakwah tidak usah lapor kepada Kapolsek. Siap terus dakwah. Kapolsek kebingungan. Hiji, dua ditangkap. Awas ya. Sia Islam tahan ke Kapolsek. Goblok sia. Aya sabaraha personil sia. Ayo sia. Ngadu jeung rakyat kabeh. Sa Kapolsek udah. Udah. Ayo ntar gua cabut priwit lu. Eta ke zaman Pak Harto. Sok inget tante urang. Aman Pak Harto. Langsung instruksi ke Kapolri bagaimana ini? Kok makin menjadi-jadi kiai? Kiai mah cak Kapolri tak untung. Nah Kapolri lain secara Kapolri nu ayeuna. Nu baheula mah bisa menasehati presiden. Pak, Islam di kita jangan suka disundut-sundut. Apa itu sundut-sundut? Diasur-asur. Apa itu asur-asur? Ya, Bapak bagaimana sih? Itu yang suka kalau apa namanya itu kalau hau tuh hau. Apa itu hau? Kapolri dah orang kampung. Iya, kalau pakai song-song begitu, fu. Apa itu song-song? Aduh. Nah, Kapolri nu baheula mah nganasehatan, udah biarkan. Cuma ngomong dia dakwah. Kita perhatikan, bebaskan. Nasehat Kapolri, langsung ke wakil, langsung ke presiden, duduk bersama. Oh iya dah, cabut kembali, aman masalah. Kiai mangan sakadar dakwah di meja, kiai mah dakwah dengan sakadar di podium, di pudoli, ngomong dakwah apa? Saudara. Balik amplop beres. Selesai. Oh, cakap Polres. Segitu iya. Ya udah dah kalau gitu mah udah cabut. Nah, engke Islam bakal luhur li zuhuril muslimin alam kalah. Kok bisa kalah itu? Engke bakal nyelusup ke tubuh negara. Ke birokrasi di Amerika. Urang teu kanyahoan. Kamari presiden teh saha? Kuari saha? Urang teu nyaho. Aya nu nyusup di parlemen. Kuari ge sarua bae di Amerika teh mah nyusup. Islam sangat nyelusup di parlemen Amerika. Makana Islam tetap bae dipertahankan. Inggris sarua bae aya di parlemen. Jerman, Prancis ngan nyana lonondokan teu kanyahoan. Presiden nu kamari urang teu nyaho saha aslina. Terus di Indonesia geus puguh. Terus kajen teh kerusakan kumaha ge tetep bae mesti aya orang Islam nu naik, ulah orang kafir runtuhkeun Ahok besi jadi wakil. Kuari silakan wakil dek di PKB, dek di P3, dek di PDI, nu penting Islam. Ayo. Kan eta ngaranna nyelusup set bae. Ulah sampai ka terlena engke ka dituna supaya rapi ieu negara. Nah, lamun geus nu terpilih, coba di partai nu terpilih saha? Neangan kurang ajukeun Haji Pendi. Ajur negara. Ajur negaranya. Tita daragang karung wabah. Waduh, budakku. Karung, jieun baju cek nanti. Mau tidak mau, kalau kita mau ke luar negeri, goni jadikan jaket. Wah, iya mah demo bunuh. Masya Allah karim. Nah, ikan bakal ya caritaan kangjeng Nabi li zuhuril muslimin alal musyrikin, mengalahkan muslimin terhadap musyrikin. Kan ngelehkeun kitu teh lain saeleh-elehna kan berarti maju organisasi Islam, maju partai Islam, berarti kan nyusup di parlemen. Nah, lamun teu kitu kan dek di mana majuna kos kuari urang ieu lemah lantaran di luhurna teu gerak. Lamun di luhurna gerak di DPR pusat, di MPR lantaran loba nu barisa ngaji atau mantak naon gerak, urang ge ka bawah lantaran kamari teu gerak biasa bae tam.
engke payusolihu ila samati awamin maka damai ngajakan damai raja nu ngaran Domaroh anu jana hobi peperangan geus puluhan ribu umat muslimin terbunuh tetapi nyana terkalahkan pamorna terkalahkan sinarna akhirnya jana ngajak damai gugus teu kuat 7 tahun mengajak damai jadinya Imam Mahdi mempersilahkan cik sakalma lain Mahdi golongan muslimin iya perdamaian Mahdi can diturunkan maka siap damai dengan catatan kafir ikut aturan-aturan muslim bak bayar diat ayadi wahum sagirun nyana dae lantaran geus teu aya kekuatan. Jadi berarti kesimpulan anak sebelum Mahdi datang bakal jaya heula Islam. Kesimpulannya gitu. Bakal jaya heula Islam kajian kuku Mahdi. Moal bisa dibelung. Ilmuwan-ilmuwan di Amerika kuari keur memikirkan bagaimana Islam jaya. Di Jerman, di Perancis, di Inggris, di Belanda. Eta negara-negara kafir memikirkan bagaimana Islam jaya. Maka khuruj disebar. Nah, Islam huruf anu nyarianan masjid di Perancis, di Jerman. HTI disebar. Termasuk NU disebar. Ngan eueuh anu nyarian masjid. Eueuh. Nu nyieun masjid besok gara orang baca tuh. Di Perancis masjid-masjid di huruf, masjid-masjid di HTI, masjid-masjid di organisasi-organisasi Islam di Mesir. Nah, ieu NU mah organisasi terbesar, tapi henteu aya seperti kos kitu. Ngan dakwah mah terus dakwah. Ngan dakwahna nyana masal. Kumaha cenah kieu? Teu kudu diomongkeun. Cak di luar naon saya tak? Atuh bukan siang aja di luar. Ya tuh kan memang kami nyana-nyana geus. Kayak ini nanyakeun, ulah dijawab dak. Wala yaqaliru min hurmatun. Tetep ka bangsa Rum kemuliaan. Kemuliaan geus. Ina wahum saghirun. Nyana kudu manut aturan Islam. Jaya Islam. Bakal tijinya wa yukassiruna lahum as-salib. Salib gereja-gereja dihancur-hancurkeun. Kuari mah dibangun kuari. Nu kararese ge hararese panggilan kiai-kiai bere duit. Akhirna minimal cicing panjana. Diurang dah. Nu penting terus engke bae hancur. Sumayarji'ul muslimun ila Dimashq. Tuluy muslimun balik ka Dimashq, Syria. Pusat engke bakalna di Syria. Pusat Islam bakalna di Syria. Mata kuari diacak-acak ya urang mah teu nyaho sejarah. Yahudi ngancurkeun Syria supaya ulah boga kekuatan. Tepukul teu karuh kiai ditembakan. Dedet. Tepukul teu karuh. Ongko perang nu diperanganana naon kiai jadi sasaranna. Kos di urang nu edan datang ka kiai. Dedet naon atuh nya nu hayang jadi raja urang nu didatangan ku nu edan. Eta apa motifna bae kos kitu di Syria mah tembakan. Dedet. Masyaallah karim. Aja kumaha ngeri? Henteu biasa bae. Geus aya tulisanana di Lauhil Mahfuz. Masalah urang bae. Hayu bae gerak. Cuman atuh tetep bae urang mah negara urang supaya aman, negara urang supaya ulah ekses-ekses ulah nan hayu berangkat. Sebab urang lamun teu dakwah Kristen dakwah, Yahudi dakwah. Pambalayah kuari anak buah Yahudi di Indonesia. Masyaallah karim. Atuh terus bae dakwah. Urusan ka dituna nyanggakeun ka Gusti Allah. Tetapi sakieu mah geus pohara di Indonesia mah lain lalagaan. Ningali lamun buludan ibu pohara masjid itu muahi wah padesak-desak keheula kiai masjidna sagede kumaha 5 meter kali 5 meter paingan rajaban bae keluar-luar di mana cenah ngayakeun ada musolana 12 kali 5 pantes sama keluar-luar urang dinya da begitu mahi tapi teu kitu lain lalagaan beh pohara sadajan hayang berkat masalah geus. Ieu perang di medan laga panggilan iman. Nu paling hese mah perang nafsu. Urang hayang jadi waliullah teh aya sababaraha daerah nu kudu dilewati ku urang. Aya 7 daerah nu kudu dilewati ku urang. Lamun encan melewati 7 lembah, 7 jurang.
mal diangkat jadi wali jadi hukum 7 jurang. Jurang kahiji, kedua, katilu, kaopat, kalima, katujuh. Nah di 7 etalah dibentuk ku Allah jadi wali Allah, kakasih Allah. Deuk sahabat mungkin pedagang, mungkin pemerintah, mungkin kiai, mungkin itu santri, asal melewati 7 jurang nyana berarti diangkat jadi wali. 7 jurang berarti kan guru pengorbanan. Jurang kahiji kiai, jurang kahiji jurang harapan jeung kahayang hawa. Eta bae jurang kahiji bae eta. Geus mulai gide urang. Titah puasa bulan Ramadan mah fardu encan sakumaha. Tapi titah puasa Rajab sunah kan ieu. Boga pikiran kieu, lah sunah ieu kan kitu kan. Kan kitu teh. Terus ya seri kan? Emang teu karagap aing. Lain. Jauh tah. Eta kakarak jurang hawa. Geus, nu puasa encan pugu. Dicek heula ku Gusti Allah. Siap puasa mah puasa, tapi kan mata mah teu dipuasaan Gusti. Ayo siap. Mata mah encan, berarti kahayangna kakarak tidak dahar minum jeung jima doang. Eta mah sia kuat tadi dinya. Tetapi mata mah kecan dia puasaan. Hawa tangara. Kahayang, harapan kahayang. Eta jurang pertama. Teu meunang manggi nu baheno. Make mah make tiung tapi di dieuna beulah kadeuleu biasa. Insyaallah. Sabelah susu nongtot. Sial teh goblok awewe mah sok anu kitu tolol. Atuh cek urang mah sakali make tiung ngrapatkeun mesin teu. Emang jurig meureunnya namanya. Mending nu ngorakene mah ieu kos urang. Eta si eta mah geus kolot. Teu kicep. Teu kicep sakumaha maca alif lam mim gitu. Malaikat ge heran. Ieu maca Quran sia mah heuai bae tapi leuh eta teh heuai. Berarti kan hayak harapan jeung hayangna gede keneh. Encan deuleu baju-baju, encan deuleu pakaian-pakaian, encan deuleu kendaraan-kendaraan. Putuskeun kahayang jeung harapan. Hiji bae Allah. Eta jurang pertama. Eta jurang pertama bae geus sakitu tah. Geus ampun. Sarwajeng ampun, ampun. Ampun kajeun teu jadi wali. Eta emang urang nyebutkeun wali, Syekh Maulana Hasanuddin wali, Syekh Syarif Hidayatullah wali. Kitu Raden Patah wali, Sunan Rahmat wali, Sunan Kalijaga wali, luar-luar negeri wali. Luar biasa perjuangan anak nu mantak ti dieu ka Maroko, ti dieu ka Turki, ti dieu ka Uzbekistan, ti dieu ka Baghdad, ke mancanagara, Mesir, atuh waliullah nu didatanganana. Beuh, ahli Allah anu geus ngalepaskeun kahayang. Eta kakarak jurang kahiji. Jurang kahiji, urang geus teu kuat. Urang geus teu kuat jurang kahiji. Urang mantak teu kuat teh kanyahoanana kumaha cenah kiai? Kieu. Ye bedi. Sebenarnya mah babari. Kuari mah ku Allah dibere babari. Ja urang hayang kendaraan, ja kuari mah asal aya KTP bae sakeuna. Heja babari sakeuna teh. Kapan niatna ge Allah Maha Uninga ieu lah. Mbah budak make tauhid sagala. Ieu mah lah ngeuridit ge jang ngaji ieu. Cak Allah teh maning teu ngaji sia. Maning teu ngaji coba kuat mana? Bohong eta jelema hayang boga motor ngaji haju geridit bohong. Lain ngajina mah ngan saminggu sakali ai eta nu genep we. Pake naon ku dia? Kahayang. Kahayang ieu urang harapan jeung kahayang hawa ngaranna. Jurang pertama. Masyaallah karim. Puasa ku puasana tapi geus ngahayal we ti barang keneh. Karak hudang doang geus bebeja ka pamajikan neng. Bonteng suri mah kan kuari. Karak hudang, can ngising-ngising acan, geus aya rencana tolol. Padi teh puasa teh ditapa, tapi rencana sejuta rencana. Masya Allah, ai eueuh bonteng suri mah kalapa ge masalah. Masalah campuran ku roti atuh gitu. Meuli eta naon kadang-kadang sirup. Geus. Nanya jam 5. Geus, Neng, geus. Ai kopi mah ulah ditinggalkeun teh mah karesep. Geus 2 tah.
Deuk kumaha aya puasa. Nah, ieu tah jurang ka hiji bae hawa. Encan jurang kadua, jurang katilu, jurang kaopat, jurang kalima, jurang kagenep. Nu mantak jelema carang nu diangkat jadi wali. Lantaran jurangna aya 7 jurang. Jurang kahiji hawa geus dipotong letter bae. Ulah aya kahayang selain perintah Allah titik. Ulah aya kahayang timbul ti diri urang ulah aya. Ulah aya kahayang selain Allah. Ulah aya tah ulah aya harapan kahayang selain Allah. Geus eta urang lamun deuk buka teh mah. Ya Allah ya Rabb ya abdi deuk buka sanes kahayang abdi Gusti. Tapi ieu urang dapur pamajikan ngaya-ayakeun tetep abdi insyaallah diperintah ku Gusti titah buka. Abdi rek buka sesuai izin perintah Gusti we supaya aya tanaga jang salat ka dituna. Seripit. Tende. Lokot deui. Siripit tapi geus beak rujak, geus beak kopi disiripit deui bae. Ayo teh manis. Terakhir mah tuh teh putih biasa. Atuh teh mah lain niripit tuh kos gitu. Ieu keur carita, tapi emang urang mamakomna syariat hayu bae. Ieu keur carita nu mantak jelema diangkat jadi waliullah lantaran jurang pertama Hawa. Galengitkeun Hawa emang kumaha hiji be ka Allah. Masyaallah. Wahara. Jurang kedua jurang cinta. Ulah aya nu mahabbah. Jurang kedua ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Hiji ieu dik ka Allah. Allah keur mantak jurang-jurang anu 7 teh fokusna ka Allah. Eta tadi jurang hawa nafsu eta emang kumaha gitu. Teu berat-berat. Lamun lain urang tafakur jeung riyadhah mal bisa. Tafakur heula. Tafakur. Riyadhahan. Riyadhah teh ngajar nafsu. Awak geus sabaraha taun sia ngadahar daging. Jakos kitu bae kan. Sabaraha taun sia ngadahar panggang hayam. Jakos kitu bae kan. Teu bisa sia napaan daging jeung panggang hayam. Wayahna kuari. Anu kamari maneh ngeuneunahan daging, sop, opor jeung sajabana. Kuari mah kuari dikaollokeun ku sia geus kolot. Sok geus sabaraha taun sia ngadahar rujak. Ayo. Geus sabaraha taun sia menikmati kopi. Geus sabaraha taun sia menikmati kadaharan-kadaharan wayahna. Tapaan ku sia riyadhah ngaran, tapaan. Didahayangna. Sok setik-setik nu kamari mah kudu ngadahar nginum kopi teh sagelas, geus kuari mah setengah gelas. Ke sajam setengah gelas deui. Ke sajam setengah gelas deui. Atuh tah mah saember. Sia mah tapana sakali. Tah, lamun urang teu bisa napaan ngariadohan atuh moal jadi wali-wali. Moal jadi wali. Setik-setik moal bisa sekaligus moal jasa sekolah ge kelas 1, kelas 2, kelas 3 datang ka selesai. Atuh sarua ieu ge, nu tadi orang ngopi gelas, cuntang gede, cuntang gede. Nah, kuari cuntangna ganti, nu rada letik. Rada letik kuari geus bisa ye, cuntangna ganti deui nu letik sekali. Kuari geus bisa nu letik teh. Nu letik cara di Mekah teh tah. Nah, cangkir nu di Mekah, ngan jajarkeun 5. Lu kira hari adohna. Balik deui. Aya letik wadana loba. Mal beres. Tala teu dinasehatan ku urang moal bisa-bisa. Jurang pertama eta, ya Allah ya Rabb. Ulah jurang kadua heulanan mahabbah. Jurang kadua mah geus leuwih spesifik deui. Leuwih mengkerucut maksudna, sebab ulah aya nu dipake ka cinta selain Allah. Beuh pohara jasa. Ngan meureun hese lamun guru. Aya guru mah kan aya. Kieu atuh carana ieu, kieu carana. Nuturkeun cara-cara ti guru, mantap kudu mursyid. Mantap jelema norekat guruan, geus moal wusul ilallah, wusul ilal bupati ka jeung hukuman. Wusul ilal gubernur, norekat ongkoh, proposal ongkoh. Atuh pantoja iya antara torekat jeung proposal. Kudu masuk hayang seuri. Kiai anu mah norekat teh hebat, ngorakeun ge. Oh, jeung bener. Ai praktek kadenge, beuh ieu cenah ieu pesantren anu masyaallah kiai tah tanda tanganan ge. Jipana sama torekat tai pedol sero. Ayo di torekat mah jalan khusus.
Dulluni ala aqrabit turuq ilallah, tuduhkeun abdi pang deket-deket jalan ka Allah. Coba ai jalan syariat mah jalan jauh, milipit jauh, kadang-kadang teu datang. Ieu mah hayang jalan anu lurus ka Gusti Allah. Cik coba engke aya guru mursyid. Nah, carana aya 7 jurang nu kudu dilewati. Jurang kahiji hawa, kahayang jeung harapan. Coba kumaneh kudu dilewati eta. Carana ditungtunkan. Urang ngadenge ngaji kieu mah boh hese amatnya. Tapi kan kiai anu jang ngopi bae. Kiai anu ja biasa dahar. Kiai anu ja biasa. Berarti kan bohong. Tah, ieu teu boga guru mah kan hese. Dirobahkeun ku urang kolbuna. Tak hirup di dunia tetep bae kapanggihna jeung jelema jeung dunia. Tapi kolbuna anu dirubah-rubah. Ieu lamun eueuh guru hese. Nah, ieu merangan hawa nafsu bae ge pohara jasa tah. Lamun tadi Kangjeng Nabi ulah aya damai jeung kafir, matak naon urang ge ulah aya damai jeung kadaharan. Guys, aing musuh jeung sia. Musuh aing jeung sia. Kopi teh moal aing. Kopi kan ngomong, emang kunaon? Beuteung aing mah. Sakopi cenah ka Allah. Mun teu mama atuh nginum aing ge. Ye sakopi. Emang kopi teu ngomong. Aing musuh jeung sia daging sakumaha Kangjeng Nabi eueuh damai jeung kafir, perang Kangjeng Nabi jeung kafir, adu kekuatan. Aing ge musuh sia jeung daging. Perang aing, hayang aing. Daging kan ngomong, "Kamari, Mang Haji." Oh, mengkonsumsi kula cak daging teh. Kok kuari eureun? Darah tinggi aing. Cenah ka Allah. Nomor 2 ka Allah mah. Seri, dagingnya seri, aya ngancam aing. Panyakitan. Aing nu hebat kan lain gitu. Tah hayang aing ka sia daging. Emang kunaon? Aing dek menuju ilallah. Emang aing musuh Allah, musuh sia. Ira aing ngamusuhan ka sia cak daging teh. Sia di dahar ku aing peureum. Atuh teh mah urusan mata sia. Cak daging teh bugu gara-gara sia. Atuh laloba teh ngadara teu bisa aing asal ngadahar sia hayang loba bae. Atuh teh mah Mamang Haji nu salah. Ngas indek sia ka itu goblok. Karak diancam. Geus daging asal kapangi jeung urang merengket we bong. Aya Mang Haji eta sieun aing cek cenah teh. Mang Haji eta aing sieun cek cenah. Geus aing dibantingkeun ka sungut embung aing. Tah, emang teu ngomong eta daging. Urang mah teu kanyawan kan engke geus jadi ahli hakikat bakal kadenge. Bakal kadenge Kanjeng Nabi nginum cak cai ulah di dahar aya racunan. Ya Allah ya Rabb. Aya awewe nyuguhan. Ieu naon ngaranna suku hareup domba ka Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paling resep kan disikat, dimakai peso. Begitu dek di dahar ngomong kan daging. Ulah di dahar Muhammad kula diracun ku Nyi Anu kan. Ngomong. Daging teh ngomong, udah urang gitu loh. Urang geus jadi ahli hakikat, atuh ngomong. Daging teh, Pendi, enak nih. Sini, makan gua. Ntar gua sakit perut lu katanya. Kan. Urang mah teu nanyakeun nang di mana, saha teu nah. Nyahoting beres mencita panteu. Hayam urang mah main konsumsi mencitna maca bismillah panteu Islam tah lain nu mencitna. Kadang-kadang kan kuari mah di pasar teh ngaran-ngaran hayam negeri mah ini teh geus paeh dipencit, kotok paeh dipencit teh bae. Emang aing teh jauh nyaho jasa. Nu mantak teu hayang gol mah teh ngadahar kos kitu. Sebab naon? Ieu nu paeh pencit deui, jangan makan rugi lamun teu dikitukeun. Urang ngadahar bangke. Ngadahar bangke kamari ieu kasus eta teh naon ngaran-ngaran ti Australia, mencit sapi kudu make mesin jreg. Berarti kan di luar syariat. Emang Yahudi mah kos gitu. Embung urang meuli daging kos gitu. Lamun urang hati-hati teh hayang ulah asal daging urang. Ulah asal daging jaloba keneh daging kebo urang, tumpun dipencit ku urang-urang, sapi urang. Jaga awak urang. Boro-boro dek norekat ieu mah. Asal daging bae geus. Wah, kiai ngomong-ngomong cenah segala mesin segala nanaon. Alah, nu penting mah urang mah teu nyaho, geus urang mah untung teu nyaho. Ai sia tolol teh coba ieu. Ulah hargaan awak kurang teh mulya nek berhadapan jeung Gusti Allah rohna boleh diacak-acak lamun aya informasi eta kan lain bohong informasi model kos kitu adapun urusan negara sabodo tapi aing mah kan make Al-Qur'an urusan negara manggap we mah nyana ngainstruksikeun urusan nyana tapi urusan aing jeung Allah embung aing mah nah lamun geus model kos kitu bae tah rada deres minuman urang isi pabrikna di mana.
aju ieu teh asnaon kana komponenna ieu naon ieu susu aya obat naon gitu. Ulah urang keur dahaga kitu es buka ces wah tetet lek ngaji pendi keur nginum naon 7 up masyaallah budak ngomongna ge salah aja ieu urang diseri-serikeun teu bisa nya nama pan 7 up tah merekna ge 7 up ngaji ieu mah lain 7 7 up alah bahasa batur ngaguruan sekarang 7 up bae urang kampung tololnya di Jakarta na teu tanya datang ka kuari 7 up bae nya nama tah ieu kudu ditanya heula ieu teh produksi di mana di jeuna tina naon oh kawak urang paingan salat henteu khusyuk coba urang rada di rialdohan seting kok sekarang itu nah ieu karak jurang pertama sabaraha bulan sabaraha taun mun nunungtun cilaka kulantaran dihajaran ku zikir terus disilsilahan berarti urang teh menuju ke Allah aya engke urang dibere teu hayang dibere acuh dibere cuek atawa komo lamun geus kieu mah asal salah bae tah daging teu bagus di dahar kurang kautahkeun geus lain deui tah mah geus dijaga ku Gusti Allah nah ieu lah ulah damai jeung kafir sebab kafir musuh Allah ulah damai jeung nafsu kahayang lantaran kahayang nu musuhan ka urang jeung musuh Allah salila urang ngagugulung nafsu wal usul ilallah duanana berat tetapi lamun jelema dibere taufik ku Gusti Allah babari sabarna atupan batur jara di wali komo di zaman wali sanga mah budaya didatangan ku Sunan Kalijaga tiup make la ilaha illallah tempelkeun kana dadana tek harita keneh maca 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah siap perang Hindu keneh bacakeun la ilaha illallah tempelkeun kana dadana harita keneh maca 2 kalimat syahadat kok bisa kos gitu sih kapan syahadat la ilaha illallah anu kaluar ti ahli Allah eta teh kapan sinar teu kadeulekan ku urang mah sinar set tempelkeun ka dieu jadi sinar kan di dieu ku ahli hakikat banyak tempelkeun kana dada sarua jeung disetrum asup ka jero syahadat sok aya jelema bacaan la ilaha illallah ku Haji Pendi tempelkeun kana dadana ala teu langsung karung ayam karung doni karung apal kabeh sebab tiupanana tiupan karung ulah sambarangan masyaallah karing lamun dina nu kukula geus didongengkeun teh di Lampung aya jelema kitu mawa anak maung dibawa ka daerah Banten eta indungna maung jeung seperangkat mau tetep bae neangan anakna di mana bae tah salampung geus eueuh naik kapal nya ka dieu satungtung encan ka panglima terus bae tah mau sanggeus datang ka Pandeglang nyahoeun nya nu mana anu maung anak maung jeung nu mana nu henteu maung bae nyahoeun atuh ka Gusti Allah di Lampung jelema aya nu mawa anak gajah anakna ditadi ulah-ulah ge ieu resep biasa ka anak gajah karak lahir indungna eueuh paling punyana balik ka dieu ka Pandeglang diteangan ku emana ku bapakna ku seperangkat-perangkatna iring-iringan eta emah gajah jeung seperangkat dulur-dulur gajah neangan anak gajah lamun di Lampung mah kan geus naon ulah sok diganggu bahaya atuh imah dirubuhkeun kan di Lampung mah teh bahaya bahkan disiksa jelema nu nyokot anak gajah tapi ieu mah jauh kan itu terus bae tapi ka ambe eta ku gajah teh datang ka naon ngaranna pelabuhan tadi itu berak mah di dia sih Bakauni datang ke Bakauni teu bisa ditahan naik nyana ka kapal datang ka Merak ka Ambeun ku gajah blak mana ka Ambeun ieu horeng di imah ieu buka ayat ternyata malaikat ngambeun kana nu beteungna eueuh dagingan malaikat kan lamun ngambe daging sapi cek malaikat
geus ulah dibantuan doana. Ayam negeri. Jamban kan ke malaikat teh kita ngambe. Malaikat ngambean ieu ngambean. Ieu hawa-hawa mantap. Tu tarihu pamil soim ati abu milihil miski. Ye, eta angin mambu cangkem jelema nu puasa leuwih seungit tibatan minyak fisik cak malaikat, cak Allah. Cak urang batu bau. Amban malaikat mah beda. Matak lamun aya kiai jamban. Bau pamarentah aja ieu mah budak. Yang nya lagi heran kikian, pan ieu mah kiai pan bau pamarentah, duitna nang ti bupati ka Ambon. Ta urang lamun inget kadinya isin diambean ku malaikat. Sedengkeun malaikat aya bae dikincen cakatuhu ngambean urang mata jauh cek malaikat. Aya geus gara salat bae. Geus ka Ambon jauh kana ge. Bau apa beda eta budak. Malaikat jauh apa beda segala. Pernah milu meureun nya musyawarah. Rapat-rapat bae mah. Ka ambe. Madak jauheun malaikat ieu wali, ieu solihin, ieu lain tina ambeuna. Ieu ikhlas ka ambe kan ku malaikat. Seuni ka ambe ku malaikat teh. Aduh, ambe urang ka ambe. Sok ambean Haji Pendi suai. Bau kelek. Kelekna luar biasa. Atuh ka ambe teh mah lain ku malaikat bae teh mah ku urang ge ka ambe. Berarti teh mah bau zahiran wa batinan. Lah iyalah. Sok wawasan urang bawa ka ditu supaya urang setik-setik riadoh. Setik-setik urang napak urang ujah orang nu ngambean teh lain anu zahir tetapi nu batin. Cacak malaikat komo Gusti Allah. Masyaallah karim. Isid amat ambe urang. Isid ambe urang. Nah gitulah dalam rangka permusuhan, dalam rangka itu membubarkan perdamaian kafir musuh Allah ulah aya damai-damai baheula sing hade guari aya waktu-waktuna ieu nafsu musuh Allah ulah damai urang jeung musuh kudu perang sok mulayan lalaunan memeh maot masyaallah illal ladzina hatum wallahu a'lam bis